Belarus Wewek Mogilev Desa Kanichi. Teu kanyahuan naon santo gereja yeu dinggaranan. Kuring nunjukkeun di mana tingkat lantai. Tembok plaster lewih luhur ti siling. Tembok bata handap tingkat lantai. Nices dijieun salila konstruksi pikeun balok. Balok kai kandel bagian pasagi diselapkeun di dieu. Aya ceruk di dinya pikeun sinar salajengna. Yeu nices dina tembok sabalikna. Eta jelas di mana tingkat lantai anu direncanakeun ku arsitek eta. Handapeun tingkat lantai, struktur misterius kapanggih dina tembok. Yeu nices dijieun dina bentuk kolong bata. Aranjeuna ditungtungan ku tembok bata. Aya sababaraha nices sapertos dina tembok candi. Gigireun altar atau rada handapeun altar. Yeu sanes bukan jandela sareng sanes panto. Kabe nices tungtung dina tembok bata. Aya lawang dina tembok luhureun salah sahiji nices. Yeu pisan lo pikeun petikan. Taya lalaki bakal datang ka dieu. Leuwih kawas ventilasi. Aya balok lantai di luhur. Bubuka sareng ceruk aya di handap tingkat lantai. Yeu naon bukan kasampak kawas di luar. Hiji liang ngalegaan handap tingkat taneu. Nalika salju lebur sareng hujan, saya bakal ngalir ka dieu. Jauh ngalir karena yeu nices bawah tanah. Naha wangunan agama perlu nices dina tembok handapeun altar. Teu siga rohangan panyimpen. Naha aya ngaliwatan bukaan di jeun luhureun nices. Naha yeu ventilasi atawa pencahayaan. Panginten gareja henteu diwangun pikeun solat sareng pangajaran moral. Leuwih kawas solusi teknologis. Di dieu maranehna ngalakukeun hiji hal kalawan caijung hawa. Dina nices yeu andapeun altar.